tausiah agama, itu uraian hikmah tentang tahun baru Islam, apa nanti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Imadi dari Pagelaran atau dari Pama. Mudah-mudahan menambah ilmu ke urang kesadayana. Oke, mudah-mudahan urang melalui tausiah ieu sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkeun tina segala mara bahaya, oge segala musibah anu menimpa, ujian-ujian ti Allah ka urang sadaya mudah segera diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Kepada yang terhormat yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bapak Mahdi, sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وقال أيضا: فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para kesepuhan, terkhusus keluarga besar guru urang sadaya, pendiri sekaligus pengasuh majelis taklim wal dzikri Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Urang doakeun mudah-mudahan keluarga besar guru-guru urang sadaya anu aya di dieu senantiasa sing diparanjangkeun yuswana, amin. Sing makin ditambih-tambih kaberkahan ilmuna, sing dihasilkeun sagala urusanana anu sae mungguh agama. Teka kantun aparatur pemerintah, terkhusus Bapak Kepala Desa beserta perangkatna, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda miwah para pemudi, hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Puji sinarang rasa tasyakur urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Ghafur. Sholawat teriring salam salilana salawasna Allah limpah curahkeun ka Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargina, sahabatna, tabi'in wa tabi'at, malah mandar ka urang sadayana salaku umatna ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Diiringi kalayan turuna hujan dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa bertemu muka, bermusafahah, bersilaturahmi dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Alhamdulillah. Ieu salah sahiji nikmat taufik jeung hidayah nu dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Lamun nurutkeun nafsu mah ibu jeung bapak sangheukna naon dina peuting ieu teh, bener teu?
cuaca rada tiis, jalan laleur, cek nafsu mah ngeunahna ticing di imah, cek nafsu mah ngeunahna nonton TV, cek nafsu mah ngeunahna ngomen HP di imah, bener teh? Tapi iyalah taufik jeung hidayah anu luar biasa dipasikeun ku Allah ka urang sadaya, anu patut urang disyukuri. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa hijrah minal batil ila haq, tina kalakuan anu kurang bagus jadi daek ngalakukeun kalakuan anu bagus. Monggo Allah jeung Rasulna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahun baru Islam hiji tahun baru anu diawali kalayan hijrah na Kangjeng Rasul, pindah na Kangjeng Rasul ti Mekah ka Madinah. Berarti ibu bapak menyambut tahun baru Islam mengingatkan kita tentang betapa dahsyatnya resiko perjuangan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam mengingatkan kita tentang betapa hebatnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar serta jihad yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul ibu jeung bapak diutus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pikeun nanjeurkeun agama Allah, pikeun negakkeun hukum Allah, pikeun ngibarkeun kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun perjuangan Rasul untuk menegakkan hukum Allah tidaklah semudah membalikan telapak tangan, melainkan resiko demi resiko, halangan demi halangan, rintangan demi rintangan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menginjak umur 40 tahun, maka secara resmi Kangjeng Rasul diangkat sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu pula Rasul berdakwah mengajak umat manusia untuk beriman, untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami oleh baginda Rasul semenjak beliau mulai dakwah di kota Mekah? Sababaraha kali Rasul rek dibunuh, sababaraha kali Rasul rek dianiaya, bahkan Rasul diboikot. Lain ukur Kangjeng Rasulna termasuk sahabat-sahabat anu setia ka Kangjeng Rasul diboikot. Lamun eta sahabat tukang dagang, maka daganganana teu aya anu daek meuli. Lamun cenah eta sahabat tukang tani, tanina teu aya anu ngarah. Pamuda-pamuda anu jadi sahabat Kangjeng Rasul teu diwauhan ku masyarakat kafir Quraisy. Jadi anu beresiko teh ibu jeung bapak lain ukur Kangjeng Rasul, termasuk para sahabat anu setia ka Kangjeng Rasul, luar biasa mendapatkan perlakuan yang tidak terpuji, perlakuan zalim dari masyarakat kafir Quraisy. Nah ieu jadi contoh yang urang kabehan bahwa ternyata nanjeurkeun agama Allah teh ibu jeung bapak loba resiko, keur ngalaksanakeun bae ge loba resiko. Hukum Allah teh ngaji loba resikona, bener teh? Ngalakukeun perkara anu endah jeung agama loba resikona, loba gogodana. Urang mah ibu jeung bapak eta gogodan teh kadang-kadang lain ti batur tapi tina nafsu sorangan. Ngaji sangheuk bae laras teh, maca Quran hulap bae, bener teh? Ai Rasul mah ibu jeung bapak baheula gogodan dina ngalaksanakeun agama Allah teh di masyarakat kafir Quraisy.
tapi orang salaku umatna ibu jeung bapak dina ngalaksanakeun agama Allah nu jadi gogodan teh aya dina cara urang keneh. Nafsu teh ngaranna anu kalilih ku setan, nafsu urang anu kuasai ku setan. Karena ibu jeung bapak urang kudu ingat kana salah satu dauhan Kangjeng Rasul, cek Rasul, inna syaitana yajri majrad dam. Setan teh pinter, setan teh canggih, bisa ngancik dina aliran darah manusia. Ketika aliran darah manusia keur kaancikan ku setan, sangheuk salat, sangheuk ngaji, sangheuk maca Quran, sangheuk puasa, sangheuk zikir jeung amal-amal soleh anu sejenna, karena aliran darahna termasuk nafsuna keur kaancikan setan. Bawa na hayang maksiat, bawa na hayang mungkarat, bawa na hayang hura-hura. Etalah ketika nafsu manusia keur kaancikan ku setan, aliran darah manusia keur kaancikan ku setan. Jadi sabenerna mah ibu jeung bapak gogodan urang teh awak urangna keneh sabenerna mah. Ai Rasul mah baheula luar biasa. Resiko memperjuangkan agama Allah teh. Rasul diboikot, Rasul diusahakan rek dibunuh ku kafir Quraisy anu pada akhirnya ibu jeung bapak ketika Rasul menginjak usia 50 tahun, Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Alhamdulillah. Bukan berarti Rasul menghindari perjuangan, bukan berarti Rasul lari dari perjuangan, tapi Rasul diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyusun strategi agar Islam bisa jaya, Islam bisa berdiri, Islam bisa berkibar di mana-mana. Dan akhirnya dengan kegigihan Kangjeng Rasul, dengan ketabahan Kangjeng Rasul, dengan kekuatan Kangjeng Rasul yang diberikan oleh Allah, akhirnya Islam sampai ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Sampailah kawaris kurang kabehan di agama Islam teh anu secara intina Islam adalah nauhidkeun ka Gusti Allah, Islam adalah nunggalkeun ka Gusti Allah, Islam adalah ngaesakeun ka Gusti Allah, Islam adalah simbolna kalimat tauhid la ilaha illallah. Disimpul nama ibu jeung bapak nu diperjuangkan ku Kangjeng Rasul teh kalimat anu tadi, kalimat la ilaha illallah, anu disebutna kalimatul musyarrafah, kalimat anu sangat dimuliakeun. Khafifatun fil lisan, saqilatun fil mizan. Kalimat la ilaha illallah enteng diucapkeunana tapi berat timbanganana. Alhamdulillah. Lamun cenah ibu jeung bapak ieu langit jeung sakabeh pangeusina, bumi jeung sakabeh pangeusina rek dibandingkeun beratna jeung kalimat la ilaha illallah, ieu langit bumi jeung sakabeh pangeusina can aya nanaonan bobotna beratna dibandingkeun jeung kalimat la ilaha illallah. Tah urang teh ibu jeung bapak salaku umat Rasul hirup hayang ticing dina la ilaha, hirup urang hayang dibarengan ku la ilaha, maut urang hayang dibarengan ku la ilaha. Begitu di akhirat urang jaga dihudangkeun tina masing-masing pakuburanana, urang sarua hayang dibarengan kalayan ngucapkeun la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Ketika hirup urang ticing dina la ilaha illallah, maut diiringi ku la ilaha illallah, dihudangkeun di masing-masing kuburan dibarengan ku la ilaha illallah insyaallah taala minal aminin, maka finisna urang bakal kaasupkeun hamba Allah anu salamet, hamba Allah anu sentosa, hamba Allah anu diasupkeun ka surga na Allah subhanahu wa ta'ala.
lamun nguji biasa ibu urang memang geus biasa eta ngucapkeun la ilaha illallah, bahkan urang masuk latah eta ngucapkeun la ilaha illallah, bener teu? Urang moe parena dicongcongan ku kotok latah la ilaha illallah, kotok saha eta? Eta la ilaha illallah urang masuk dipake nyarekanan anak sagala. Ku bapana anak na teh ka warung, ceng abah pangbelikeun rokok geura ka warung. Ai balik di warung anakna lain mawa rokok kalah mawa sukrut, terucap teh la ilaha illallah ku belet-belet teh geus sia. Secara lisan mah urang teh latah eta ngucapkeun la ilaha illallah, tapi anu paling penting jeung anu wajib urang diusahakeun ibu jeung bapa, la ilaha illallah tersebut bukan hanya diucapkan di dalam lisan tapi kudu rembes kana hate, termasuk jeung makna anu terkandung dina la ilaha illallah. Teu aya pangeran anu hak disembah kecuali la ilaha illallah, teu aya pangeran anu hak dipenta kecuali la ilaha illallah, teu aya pangeran anu maha sugih kecuali, teu aya pangeran anu bisa nyagerkeun panyakit kecuali. Luar biasa kandungan anu aya dina la ilaha illallah teh ibu jeung bapak. Lamun eta kalimat anu eta dina lisan urang rembes kana hate, nyerep kana hate, ngalembaga dina hati sanubari, maka yakin ibu jeung bapak hirup urang teh moal aya istilah ngarasulah. Karena urang sadar, urang yakin segala sesuatu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lamun karena aya penyakit lain sieun kana penyakitna, tapi sieun kanu ngadamel penyakitna yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, termasuk sampai rembes kana hatena. Jadi moal aya nu dipake ka sieun kecuali Allah, teu aya pamuntangan kecuali Allah, segala sesuatu dikembalikan ka Gusti Allah. Nah etalah nilai anu terkandung dina la ilaha illallah anu sakebel Kangjeng Rasul berjuang 23 tahun, etalah anu diperjuangkeun ku Kangjeng Rasul, kalimatul tauhid, kalimatul ulya, kalimat la ilaha illallah. Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifai ngadamel hiji nadhoman anu eusina nyaritakeun tentang maziyah, tentang keistimewaan, tentang karomat anu aya dina la ilaha illallah. Dawuh Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, biha yasbutul iman, biha yahsulul aman, karir ayyuhal ikhwan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, biha yathbutul iman. Dengan adanya la ilaha illallah, ketika la ilaha illallah diucapkeun ku lisan, laju rembes kana hate, nancep dina hate sanubari, bentakna urang, aktivitas urang, boh anu tanina, boh anu dagangna, boh anu jadi pajabatna, tidak keluar dari la ilaha illallah, yasbutul iman. Maka eta iman teh pageuh, iman teh saklek, iman teh bener-bener mantep dina harti ibu jeung bapak. Ketika iman urang hayang mantep, ketika akidah urang hayang mantep, ulah sampai lepas dina kalimat tauhid,
ulah sampai lecor tina kalimat tauhid, ulah sampai petot tina ngucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pamantep iman ibu jeung bapak, karena Rasul baheula pernah ditanya ku para sahabat, di antawisna Imam Ali karramallahu wajhah. Cek Imam Ali, ya Rasulullah, wahai Kangjeng Rasul, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Wahai Kangjeng Rasul, wayahna pangtuduhkeun pikeun kaula, pangbejakeun ka kaula mana jalan anu paling singkat pikeun hate geura wusul, geura nyambung, geura deukeut ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun cek bahasa urang teh mah kieu Bu, jadi Imam Ali teh hayang jasa boga hate anu selalu eling ka Gusti Allah. Per detikna, per menitna, per kicapna mata hayang selalu dibarengan jeung eling ka Gusti Allah. Pan urang ge hayang tah boga hate kos kitu, bener teh? Pan aya urang mah ibu jeung bapak eling ka Gusti Allah teh kabeungan. Bener teh? Urang mah eling ka Gusti Allah teh kakabeungan. Sakabeung eling 10 kabeung poho. Loba ka eling loba ka poho eta. 2 kabeung eling 200 kabeung poho. Urang mah bahkan loba ka poho hadirin sadaya. Bahkan nalika urang keur salat keur nyanharep ka Gusti Allah, keur madepkeun jiwa jeung raga ka Gusti Allah, aturan mah madep teh jeung hate-hatena sadala, tapi awak mah urang madep ka Gusti Allah. Lisan urang ucapkeun Allahu Akbar, lisan urang ucapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi hate mah ngacaprak ka mana-mana. Hate mah inget karena kreditan, hate mah inget karena cicilan seragam, hate mah inget karena cicilan motor, hate mah inget karena pagawean di sawah, di kebun, di kantor, di mana-mana. Etalah kaprahna urang manusia biasa, bener teh? Nah Imam Ali ge baheula ngalaman kos kitu Pak, sehingga eta Imam Ali ngadaheus ka Kanjeng Rasul hayang diberi hiji cara, hayang diberi hiji tarekah supaya hatena selalu eling ka Gusti Allah. Kumaha cek Kanjeng Rasul, ya Ali ghammid ainai, Ali sok peureumkeun mata anjeun sadua. Ya ku kaula anjeun rek diajaran hiji kalimah anu sangat mulia, hiji kalimah anu lir ibarat jalan tol supaya hati anjeun selalu eling ka Gusti Allah. Peureumkeun dua mata anjeun, faqul salasan, ucapkeun ku anjeun 3 kali perbeatan ti kaula jeung Rasul, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena eta ibu jeung bapak intisari nu diperjuangkeun ku Kangjeng Rasul teh adalah la ilaha illallah. Sampai-sampai cek Rasul kieu, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ieu kaula cek Rasul sampai diparentahkeun ku Gusti Allah titah merangan umat manusia. Jadi Rasul mah baheula dina negahkeun agama Allah teh lain ukur lewat dakwah, lain ukur cara kuring kieu caramah lain. Bahkan Rasul mah ibu jeung bapak sampai ngangkat pedang berangkat ke medan perang memerangi orang-orang kafir yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cek Rasul kaula diparentahkeun ku Gusti Allah pikeun merangan umat manusia sampai kumaha, sampai iraha hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai eta umat manusia bener-bener boga keyakinan dina hatena, bener-bener boga kesaksian dina hatena bahwa teu aya pangeran anu hak disembah kecuali Gusti Allah. Nah ilah kalimat anu ieu ibu jeung bapak modal jang urang kabehan, modal hirup urang salamat dunia, bahagia di akhirat jannah.
Urang kudu ingat karena dauhan Allah dina Al-Quran anu tadi dibacakan ku palura, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ieu bahasa Al-Quran anu ieu ibu jeung bapak luar biasa, begitu indah, begitu luar biasa kandunganana, banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Ala bidzikrillah, ieu lamun cek santri bahasa kieu nuduhkeun kana kosor ngaringkes hukum, karena didinya aya ngaheulakeun maf'ul fil makna mandarikeun fiil jeung fa'ilna. Bidzikrillah maf'ul fil makna, tatma'innul qulub fa'il jeung fiil jeung fa'il dipandarikeun, maf'ul fil makna na diheulakeun, fiil jeung fa'ilna dipandarikeun. Naringkes hukum. Jadi hanya dengan memperbanyak zikir, hanya ucap keling ka Gusti Allah, tatma'innul qulub, hati urang bisa tenang. Alhamdulillah. Tuh palurah, tuh palurah hadirin sadaya, palurah sukma tenang nak lain kupedah boga jabatan, karena jabatan teu bisa ngajadikeun manusia tenang, benar. Tapi ketika lurah boga jabatan lurah dibarengan jeung daek ngaji, dibarengan jeung daek zikir, insyaallah bisa tenang dina jabatanana. Amin ya rabbal. Tuh Bu, di pasar Menes loba jelema sugih, tapi tenang mah can puguh boga. Ketika jalma sugih daek zikir, jalma sugih daek datang ke tempat-tempat zikir, insyaallah bakal ngarasakeun tenang dina kasugihanana. Leres. Jalma anu luhur pangkatna, jelema anu gede dunyana, can puguh boga katenangan dina hirupna, karena dunia teu bisa ngajadikeun manusia tenang, dunia teu bisa ngajadikeun manusia senang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hirup ngalobakeun eling ka Gusti Allah, lewat ngaji, lewat deket jeung ulama, lewat ngucapkeun la ilaha illallah, lewat kumpulan jeung para kiai, lewat istighosah di majelis-majelis zikir, hati urang insyaallah diberi ketenangan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Komo ibu jeung bapak di zaman anu sakieu ku pipinuh ku bancang pakewuh loba gogodan zaman ayeuna, bener teu? Loba nyin hate urang tagiwur, hate urang loba kakeung di antawisna ye sampai kiwari masih kene tacan redak. Nu ngaran virus corona, penyakit 18, si COVID-19 nya pada tanyin tagiwur ke masyarakat, bener teu? Nyin keung, nyin resah, maka urang dina menyikapi ibu jeung bapak ayana musibah samodel kieu jelas kudu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah ku gara-gara corona istighosah jadi libur, ulah ku gara-gara corona pengajian jadi rehe, justru ibu jeung bapak pikubareunana lewat istighosah, lewat zikir berjamaah, muntang babarengan ka Gusti Allah, lamun karena aya eta virus corona muga segera diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah jelema Islam, jelema anu boga iman, jelema anu tukang ngucapkeun la ilaha illallah, nu dipake kasieun teh lain panyakitna, lain coronana, tapi kudu sieun kanu boga panyakitna, kudu sieun kanu nyieun panyakitna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gerageh cek Kangjeng Rasul, man khafallaha khafahu kullu syai'in. Sing saha jelema anu bener-bener sieun ka Gusti Allah, khafahu kullu syai', maka pasti bakal sieun ka manehna kullu syai', sakabeh perkara anu aya di alam dunia. Lamun hate urang bener sieun ka Gusti Allah, penyakit moal wani nempel insyaallah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Urang kudu ingat segala sesuatu adalah ketentuan Gusti Allah. Ayatna penyakit menang Allah, nu nyingkirkeun penyakit mengukur Gusti Allah. Nu matak sieuna lain kana penyakitna, tapi kudu sieun kanu ngayakeun penyakitna nyaeta Allah Subhanahu wa taala.
tak menyikapi layana musibah malapetaka penyakit anu menular jelas kudu disikapi ku keimanan jeung keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh urang nyambung dina nadoman Sayyid Yusuf Hasyim Ar-Rifai, biha yasbutul iman kadituna wa biha yahsulul aman. Sababiyah la ilaha illallah ketika kurang didawamkeun ngucapna, ketika kurang dijadikeun wiridan dina kahirupan urang kabehan, komo lamun sampai rajin diberjamaahkeunana yahsulul aman, maka negara urang bisa aman, negara urang bisa sentosa, negara urang bisa dibebaskan ku Allah tina malapetaka, terutama anu rame di zaman ayeuna virus corona teh ngaranna. Amin ya rabbal. Mata cek Sayyid Yusuf Hasyim Ar-Rifai, karir ayyuhal ikhwan, jadikeun wiridan ku anjeun wahai para dulur, cek Syekh Yusuf Hasyim Ar-Rifai, eta kalimat la ilaha illallah. Laju kumaha cenah kadituna, bihal fauzu wan najah fiha kullul min kullil afah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah biha al-fauzu wan najah. Dengan berpegang teguh terhadap la ilaha illallah, lisan orang rajin mengucapkan la ilaha illallah, hati orang ngagatra didinya ayat la ilaha illallah, hirup orang kalakuan sapope teu kaluar tina la ilaha illallah, yakin al-fauzu wan najah, kabahagiaan kasalamatan bakal dipilih kurang kabehan, baik itu dunia sumawana di akhirat jaga. Amin. Jadi kunci hirup hayang bahagia dunia, hayang selamat di akhirat jaga, ulah kaluar tina la ilaha illallah, diucapkeun ku lisan, rembeskeun kana hate, naon anu aya di jerona dipake dina kalakuan sapopoe. La ilaha illallah teh jerona aya fikih, la ilaha illallah teh jerona aya tasawuf. Nu mantak dina la ilaha illallah bakal nimbulkeun tahalli. Tahalli eta memperhiasi diri kalayang akhlak-akhlak anu terpuji. Jelema lamun bener la ilaha illallahna pasti bakal bener kalakuanana, pasti bakal bagus akhlakna, karena dina la ilaha illallah aya nilai-nilai tahalli, memperhiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jelema anu bener la ilaha illallahna bakal endah dina pergaulanana, akur jeung dulurna, endah jeung barayana, daek tutulung kanu butuh, daek tatalan kanu susah. Etalah diantara contoh akhlak-akhlak anu terpuji anu aya dina kandungan la ilaha illallah. Pan eta teh ajaran Kanjeng Rasul. Urang teh jeung dulur jeung baraya jeung tatangga kudu saling tulungan, saling asah, saling asih, saling asuh, bener teh? Kun kal yadain wala takun kal udunin. Umat Islam mah hirupna kudu jiga leungeun. Kumaha leungeun Pak? Kenca katuhu saling tulungan, kenca katuhu saling bantu, kenca katuhu saling karunyaan, leungeun kenca ngarasa ateul, katuhu teu nungguan digerohkeun, datang sorangan ngagaroan leungeun kenca, bener. Giliran leungeun katuhu anu ateul, si kenca teu nungguan diondang, datang sorangan ngagaroan leungeun katuhu. Etalah sakuduna akhlak nu dipake ku umat Islam. Aya tatangga kata rajang musibah urang nyaho teu kudu nungguan digerohkeun, ulah nungguan di bejaan, yo bantu samampuhna. Nu mampuhna ku tanaga sumbangkeun tanaga, nu mampuhna ku harta benda sumbangkeun harta benda, nu mampuhna ku pikiran sumbangkeun pikiran.
etalah diantara akhlak anu terpuji anu mangrupakeun pecahan ajaran tina la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah teh ibu jeung bapak bisa ngahasilkeun tahalli, memperhiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Sanggeusna manusia bisa memperhiasi diri dengan akhlak yang terpuji, kadituna bisa mencapai kana nilai tahalli. Tahalli teh ngosongkeun diri tina akhlak-akhlak anu tercela, ngosongkeun diri tina akhlak-akhlak tina kalakuan-kalakuan anu bejat cek agama, ngosongkeun diri tina sifat-sifat anu mantak ngaruksak kana amal kabagusan urang kabeh. Bu, berkahna urang ngucapkeun la ilaha illallah tina lisan rembes kana hate bakal kosong, bakal sepi, bakal leungit sifat-sifat anu tercela dina awak urang kabehan. Mana sifat anu tercela? Contona sifat hasud. Hasud eta ngarasa bungah lamun batur menang musibah, sabalikna ngarasa susah lamun batur menang nikmat, eta ngaranna hasud. Tatangga meuli kulkas manehna mah manyun, cek salagina kunaon sia manyun kulkas. Teu ngeunah henteu lamun batur boboga teh henteu sadaya. Tatangga nyeun imah hewa, tatangga kabeli motor hewa, eta ngaranna sifat hasud. Insyaallah ibu jeung bapak lambat laun bisa leungit eta sifat hasud melalui urang dawam ngucapkeun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ke sanggeusna urang boga akhlak anu terpuji, sanggeusna leungit lambat laun sifat-sifat anu tercela, hasudna leungit, sum'ahna leungit, dengkina leungit, dendamna leungit, maka timbul hiji natijah, timbul hiji buah anu kurang dipake kahayang kabehan, yaitu nilai-nilai tajalli. Hate urang teh caang ngemprai, hate urang teh caang alah batan bulan purnama, caang ngemprai sehingga ibu jeung bapak hate urang teh dieunteupan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadituna mah bisa paham kana segala rupa hukum nu dipasikeun ku Allah Subhanahu. Nah, urang gampang lah sampai kadinya mah eta mah kelasna kelas guru-guru urang, bener teh? Urang mah kelas muridin, ya minimal lah urang melalui deket jeung para guru, melalui urang dawam la ilaha illallah minimal dua anu kurang dibenangkeun. Hiji, urang bisa memperhiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Anu kadua, bisa leungit tina hate urang kabehan sifat-sifat anu tercela, sifat-sifat anu dicarek, sifat-sifat anu dicaram ku Allah jeung Rasulna anu mantak ngahancur leburkeun kana amal kabagusan urang kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadituna cek Sayyid Yusuf Hasim Ar-Rifai, tungji min kulli apa la ilaha illallah, bisa nyalametkeun atau bisa ngajadikeun sababiyah salamet min kulli apa tina rupa-rupa pancabahya. Naon tadi teh ya kalimat la ilaha illallah. Insyaallah ibu jeung bapak ketika masyarakat di mana-mana gebiar zikir berjamaah, gebiar istighosah berjamaah, ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, muntang ka Gusti Allah, nauhidkeun ka Gusti Allah melalui zikir berjamaah, insyaallah kampung urang, desa urang, kacamatan urang, termasuk negara urang secara umum dijauhkeun ku Allah tina sagala rupa pancabahya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak etalah natijah atawa buah nu diperjuangkeun ku Kangjeng Rasul. Rasul mah baheula hayang nanjeur la ilaha illallah sampai berdarah-darah, korban pikiran, korban tenaga, korban harta benda, bahkan nyawa pun terancam demi tegaknya la ilaha illallah. Tak urang kudu ingat karena perjuangan Rasul. Nu mantak yuk geura ibu jeung bapak urang amalkeun kabehan
ucapkeun ku lisan, rembeskeun kana hate, termasuk pake dina kalakuan sapopoe nilai-nilai anu terkandung dina kalimat tauhid la ilaha illallah melalui peringatan atau penyambutan tahun baru Islam. Yuk ibu jeung bapak urang niatan dina hate urang kabehan dina tahun ayeuna tahun baru Islam 1443 Hijriah urang niatan akhlak urang hadekeun, kalakuan urang hadekeun, amal soleh urang tingkatkeun, ngajina tingkatkeun, majlis zikirna ramekeun. Muga-muga urang diberi taufik jeung hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panginten saktik mucekil sakitu nu kapiatur, muga-muga aya manfaatna. Hapunten ka para kasepuhan, ka palurah oge para jamaah sadayana, simkuring teu tiasa ngahadiran dugi ka akhir ieu acara. Kumargi kaleresan hubungi ayeuna teh pangaosan rutin Salasa Awal di Kampung Babakan, Desa Sindang Mandi, Kecamatan Anyar, tepatna di Majlis Taklim wal Dzikri Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah, pimpinan almarhum al-maghfurlah Mama Kiai Haji Khalid. Biduati sadayana manawi di pasar kasalamatan di perjalanan serta moga-moga urang sadaya anu kumpul di dieu kenging faid barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, maha suci Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Mahdi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.